Jadi ini, wih, naon teh karate. Penampilan karate. Penampilan karate dari siswa SD Purwasari. Ada tuan itu? Oh ya. Oh, ya. Set. Lawan kos. Kos lawan. Cuma tadi di Bogor. Yuk. Gerakan SD Karadet ya. Jadi gerakan naon ya? Kuning keluar, yuk garis. Karena ya tepuk tangan atuh mana tepuk tangan, ada tepuk tangan. Cang. Dagongan, gerang. Ibu semuanya mah. Tadi Sembilan Putra tuh udah ada bukunya. Mending dibagi aja tuh. Dagongan, kadang sama sumpitan di sana. Nanti anak-anak kembali kita aja. Terus gerang sama kelompok. Ya, jadi ini lomba sumpit. Ya, jadi nanti waktunya 1 menit 5 kali tembakan. Jadi kalau waktunya melebihi, misalkan baru 4, udah. Ya, nggak bisa 5. Karena waktunya 1 menit. Harus 5 tembakan. Ya, ngerti? Ngerti? Ya, ngerti? Nanti dihitung satu orang. Jadi nanti ini dulu, kalau pas udah selesai ya hitungnya ya itu. Jadi jangan langsung ke sana semua. Ya, ngerti? Oke. Ya, ini lagi lomba panahan. Panahan apa itu? Sumpitan. Nah. Mainannya mana? Oh, sok atuh pindahkan ke dia sok. Bisa makin eta. Dia pindahkan ke dia eta na. Sok. Hujan itu. Sudah? Ambil. Ini udah. Nyempit na. Cekal nah. Ya. Naon? Oh, nyelap. Pak Digri. Persiapan ya. Tidak ada percobaan karena ini final. Ya. Ding, cekal dulu. Persiapan. Ayo ke dia dulu, cekal. Cekal dulu. Nah, lihat aja. Persiapan. Jam ih. Nah, aduh nah. Tarik nafas dulu. Ini final. Ya. Siap. Fokus. Jangan buru-buru ya. Hah? Lama. Fokus. Fokus. Iya parem iya euy. Parem mikna. Fokus. Jam dulu. Masih lama jangan ke situ. Ya. Awas. Masih lama waktunya. Jangan Tarik kiosnya. Masih lama, baru 20 detik. Baru 30 detik. Tenang. 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 Ngopi. Yang sudah diam dulu. Sudah dia. Sudah semuanya. Udah semua. Tembak dulu. Lari sini. Persiapan. Udah. Hah? Tilu. Dah tilu genap.
Koina sarua. Koina sarua ya. Oh heuh salah. Cekelan heula Pak Heri. Heri. Cepengan. Cepengan. Ya adi piriwit. Siap. Persiapan. Siap. Tenang Neng, tenang, fokus ya. Waktunya masih lama ya Neng, tenang aja, tenang. Fokus. Tenang, bede. Fokus Neng. Kuning. Sabrin, Fokus, arahkan ke warna kuning. Kalau yang dikali jangan diarahkan mah ya. Kuning. Mundur Neng eta Neng, kuta. Mundur waktunya dah. Gina mundur gitu. Bagus terus. Kuning. Fokus. Jangan buru-buru ya. Tenang, masih ada waktu. Oh, masih lama. Tenang. 20 detik lagi. Yo, kuning. Sudah? Sudah semua? Dah, ya ini dulu. Mekar Mulia ke bawah, guys. Ya ini. Siap. Mekar Mulia makan. 8. 10. Hitung suara. Hitung atuh. Ya. 36 tambah 6. 42 ya. Oh 42 lah laki ge nyampe 42. Ieu awewe 42. Anjir teuing. Neng, sini Neng. Gina ya. Gina ayeuna. Sok Gina. 2 4 5 7 14 tambah 5 19 tambah 4 23 tambah 2 25. Oke. Saya terakhir. Si Pak maju. 25. Preo. 1 5 5 6 9 10 10 9 19 tambah 1 20 tambah 5 25 tambah 6 31 Neng. 31. Ya, tepuk tangan untuk Pak Tata. Woi, Mekar Mulia. Yang mewakili Ya, jadi iya Bapak Ena keur jeung Ojan duit tangah ya si Ojan menang di kaya. Aduh. Juara sabaraha ayeuna? 2. Kadua. Kan kamari masa. Kamari teh milu. Tahun kamari. Tuh. Milu ka kabupatennya. Kabupaten milu lain masa ka ditu. Heeh. Nang teu meunang. Nya. Sakali ieu poinna leutik nya. Jadi teu asup deui kana ronde berikutna. Bener teu? Nah ayeuna kadua deui. Ayeuna kadua lain ka hiji. Iya, berarti jarang latihan. Jarang latihan tuh, Pak. Osok latihan mah. Cuman nya geus kudu kitu bae kadua meureun gitu. Hah? Kitu bae nu goib. Oh, gitu. Emang tadi ieu gendut. Nya. Tadi nu ka hiji. Poinna tapi beda jauh, beda 2 nya. Beda 2, 3. Poinna beda 2. Heeh. Malah nu gede mah awewe. Poinna 42 poinna. Ya. Keluar semuanya. Iya, ayeuna si Ojan kadua. Kumaha ayeuna? Kadua deui asup deui kabupaten. Oh. Siap. Tuh. Hah? Siap. Latihan deui. Heeh. Latihanna unggal poe. Benar. Latihanna di sekolah. Tadi mah di sekolah. Oh, sekolah. Ari poe naon? Sabtu. Benar Sabtu. Ari Sabtu bae mah lain unggal poe atuh nyaneh mah. Ayo unggal poe lain Sabtu bae. Oh, iya deui. Ya pembinana. Pembinana Pak Aris. Pembina Pak Aris. Kumaha ya Pak Aris? Kadua ya budak. Kudu nama kahiji mah saya elek ku Garawangi. Lamun mancagar mah emang teu persiapan mancagar mah. Geus padu milu bae. Gitu. Iya duitnya geus loba ya. Cing hitung heula duitna hayang sabaraha. Hitung. Hitung kumaha. Dia bantuan gitu. Tunda. Hitung duitna aya sabaraha. Hitung duitna. Iya duitna di saya teh.
Oh, di Bapak. Pak Dodi. Oh, ti Pak Dodi. Oh, ti Pak Dodi. 50.000. Oh, Pak Dodi bere 50.000. Aduh. Oh, iya. SD Gewok dibere 50.000. 40. Ka bener ngitung nasok ka bener. 10. Saho 10. 20. 30. 30. 40. 50. 7.000. Oh 57.000. Oh heng menang gede heng 57.000. Batur mah mal mungkin aya menang 57.000 teh. Benar tuh? Batur mah paling sabaraha? 10.000, 5.000, 10.000. Mana sabaraha menang duitna? 5.000 tuh. Ya 5.000. Ya mana sabaraha? Main lomba naon? Dagongan? Lomba naon? Oh dagongan. Menang sabaraha? 5.000. Oh 5.000. Iya 57.000. Padahal kadonya melamun kahiji. Kahiji 200. 200.000 tuh. Si bapak ting lamun kahiji 200.000. Hah? Karena saya tadi teh Paujan. Kirain teh anak Pak Dudi. Lain. Pak Kadus. Oh, anak Pak Kadus. Kirain teh anakna Pak Dudi. Emang gewok unggal ieu bae, asup bae gitu. Nang tara juara di kabupatenna aing mah. Heeh. Da emang kudu latihana unggal poe gitu nya. Lamun hayang juara di provinsi, latihana kudu unggal poe entong poe Sabtu bae carekan guruna. Duh, aya latihan poe Sabtu bae mah atuh di kabupaten tah ngalatih saha. Oh, ajir Garawangi kahiji ajir teh. Pak Agus ya. Oh, dua-duana kahijinya, Pak. Kahiji. Kada. Kadua cuman kadua awewe kaduanya. Oh, berarti teu asup hiji mah kadua mah awewe mah. Teu asup. Da dicokotna hiji. Kahiji. Heh. Nah, ai tadi isuk mam. Oh, mam jeung naon? Eta ayam. Jeung hayam, terus naon deui? Oh, ente jeung hayam bae. Ngeunah kitu jeung hayam bae. Teu jeung sambal, teu jeung naon gitu teu. Oh. Isuk dibere duitna 5.000. Oh, isuk dibere duit ti Paris 5.000. Oh, Paris ieu tambahan. Udah kedua, ke muka provinsi atau ayeuna ya ke kabupaten. Oh. Oh, ayeuna makan deui cenah ge tuh di sekolah. Sabay nu gewok nu asup? Mana asup tuh? Nang panahan bae, nang sumpitan bae? Oh, sumpitan bae nu asup. Sumpitan ge lamun dicokotna hiji mah teu asup ieu ge. Nya. Berhubung dicokotna 2 asup. Da baheula mah 3 nya. 2 deh. Baheula pisan. Pertama aya 3 ka dieu teh 2 nya. Eueuh putri eueuhnya, Pak. Teu aya putri. Ayeuna bae aya putri teh. Aya putri hiji. Terus laki-laki 2. Gitu. Tah ayeuna Paujan asup. Persiapan yang ke provinsi tong eleng kayak di ditu di kabupaten teh ngerakeun tahun kamari ka bawa asup ya teu lolos nya ayeuna teu mangkara teu lolos deui nya di kabupaten mun bisa mah Pak di imahna ka latihan Niup balon. hah Sok niup balon. niup balon atuh niup balon jeung kieu beda atuh ceuk Bapak. Sok tah teuleum dina leuwih. Mun bisa mah tadi imahna nya. Di imah teh. Non. Karena teh latihan. Sumpit bawa eta na. Aya ditu. Aya. Heeh. Di imah teh. Imah lahana gede tuh. Tuh, letik. Seberapa itu 12 meternya. Tak jauhna 12 meter. Niupna kudu katarik. Emang itu mah gendut sih. Wah, niupna ge pasti tarik. Tapi dapat beda jauh, beda 2. Tadi teh. Mana 3 genep itu 3 8. Oh, 3 7 3 5.
Beda 2. Eta duitnya mana kana naonkeun? Jajan. Bener yo. Jajan ngayang-ngayang teuing. Saya mau cerita kantong. 57.000 ya, 57.000. Heeh, menang 57.000. Ya, menangna 57.000. Mana tadi ngamain dia kan Bapak Lin? Jadi itu. Oh, benar tuh. Mediokin bapaknya? Oh, benar. Nah, itu Alimon. Hah? Itu Alimon mau ngutakon. Oh, Bang ngotokeun. Yo, nah video. Engko sepan ieu bakar video. Gitu. Iya duitnya kana naonkeun? Jajan kabeh. Terus sabaraha jajana? 20.000. Kana naon jajana? Hah? Terus sisana kana naon? Aina duitna 57.000, 20.000 dipakai jajan. Nu sisana kana naon? Top up. Top up naonnya nih? FF. Hah? FF. FF nya nih entong main FF. Dilarang main FF. Ya. Budak SD kene bilang, maning kene tabungkeun. Heh. Tong di heeh. Tabungkeun mah jang meuli naon bae, jang meuli mobil. Eta gelas teh eta cokot. Simpak tuh tong diicek atuh tanah tah. Tuh kali itu kan tuh. Sijikeun tuh jeung itu tuh gelas. Nya. Gitu. Ayeuna lamun dibeakeun ka kana top up. Bangkrut atuh engke nah heueuh. Maning kena tabungkeun ke meuli mobil. Oh. Benar yo? Kiamat mah teh nah. Ah, tuh moal nyani yo. Ayeuna dibayar ku si bapak sabaraha? Ku bapak maneh maksudna. Ku si mama. 50. Ku si mama. Teu. Bapak maneh. Beres. Sabaraha? 50. 50.000. Aya duit teh bapak maneh. Benar. Pada rek lomba. Oh, ari biasanya sabaraha? 50. Ah benar. Oh, biasana. Heeh, unggal poena. Hah? 5.000 unggal poena. Tapi ayeuna dibere 50.000 gede maneh. Hah? Sabaraha kali lipat tah? 10 kali lipat oh. 10 kali lipat dibere ge. Gitu. Ayeuna dibere 50. Biasana dibere 5.000. 5.000 teh jang jajan bae lain ke sekolah. Ai beurang dibawa dibere deui. Aya sabaraha? 2.000. Jang naon eta teh? Jajan. Ngaji teu beurang ngaji. Sore. Oh, ngajina sore tos asar. Oh. Dibere deui tos asar teh. Tuh, teu dibere. Tapi imam di imah. Imam. Heeh. Imamna saminggu. Sampoe 3 kali. Heeh. Anu 2. Hah? Anu 2. Anu 2 poe, anu 2 poe, Mam. 2 kali. Lain 2 poe 2 kali. 2 kali. Heeh. 2 kali. Heeh. Kade sampai 5 kali bilang. Ya, jadi maneh teh ayeuna menang duit 5. Tadi nu 50.000 ti bapak maneh. Kemana keun? Oh, berarti eta lain ti Padudi lain. Encan. Paduti. Oh, ti Padudi. Aya ti bapak maneh pan dibere 50.000. Na kantong. Oh, na kantong. Aya deui, beda deui. Benar ya? Oh, bohong meureun maneh. Oh. Benar. Nah. Bising. Berarti ayeuna aya duit 107.000. Benar. Laki-laki di mobil ya. Ya. Jadi ayeuna teh balik ka mana? Ka Gewok. Pansa. Sigra. Ya, jadi ini anak-anak habis lomba nih. Bawa barang-barang nage. Bagus nih. Semangat. Mantap. Iya maneh? Ti Gewok tadi lomba naon maneh? Lomba naon? Aduh. Hah? Aduh naon? Dagongan. Asup tuh? Nah, itu asup. Sangaran maneh? Jidan. Hah? Sakelas yang si Paujan. Oh, sakelas. Hah? Sakelas. Oh, kelas 5 ya teh. Oh, kelas 5. Kelas 5 kabeh. Yang nama sangarana? Jidan. Oh, Jidan. Ari ieu Paujan. Ya, Adek. Hah? Adek. Oh, Ade, ya Ade.
Oh. Itu oh dapat. Yuk ajan. Yuk. Tadi nu asupna sabae anu egra non dagongan. Tak apal. Hah? Oh nu asup? Saat digewok aya. Oh. Batur. Lolos, Cici. Cici. Lolos. Guling terakhir. Ya jadi itu habis lomba olahraga tradisional seleksi buat kemana ke kabupaten ya Jan benar tuh ada yang mana poho bising latihan yang seleksi kabupaten ke menang kabupaten kak Bandung provinsi ngerti Tinggalkan baju Bandung. ngotak atuh cenah ada siap duitnya tong baikkeun FF jajan mah seperti biasa bae 5.000 7.000 paling gitu tah sisana tabungkeun enengke bisa beli mobil Amin. oh amin atuh bener lila kailan mah bisa beli mobil ayeuna bere duit 7.000 geus cenah bagi 2 7.000 bagi 2 sabaraha 3.500 yang jajan 3.500 tabungkeun bener tuh itu Mal muat di kitu mah. ya tabungkeun ku padudi tara di tita nabung padudi oh benar atuh da mah anu kitu Pak Aris mah Pak Aris kumaha well tuh oh ya guys ayeuna waktuna guys kayak di kayak di upload aya na YouTube hah YouTube na Dikri Ridwan Dikri tuangna make Y DIKRY Ridwan guys hah oh iya kos iya ayeuna baju Pak ieu ngaran bapak ya dah well tuh wow semangat ari kana well mah minta deh duit dah kakak Pak Dodi